Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepangdi sariasan kuring Irma Fitria dina Warta Sunda. Musim hujan tahun 2015 tos dimimitian ti awal bulan Januari oge pemerintah Cianjur tos ngawanti-wanti ka wargana sangkan salawasna waspada tina usum hujan. Bupati Cianjur mere amanat sakumnu warga nu pada mukanana di sisir gawir jeung di sisir hawangan kudu leuwih ati-ati bahaya longsor jeung banjir. Sebab datangna musibah teu biasa dibade-bade ti taun ka taun pamarentah geus ngalaksanakan tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor dina usum hujan teu karandepan warga. Sakitu warta anu tiasa kusanggakeun, wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.